Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Iza arada di mana-mana ngeresakeun saha Allah Gusti Allah infada qadaihi kana ngaluluskeun qadana Allah wa qadarihi sareng kana qadarna Allah salaba tah nyabut Allah zawil uquli kajalma anu boga akal uku lahum kana pirang-pirang akalna itu dawil uqul katayan puda sehingga neruskeun sehingga tumerus fihim dina fihim didawil uqul naon qadana Allah wa qadaruhu sareng qadarna Allah fa iza qada di mana-mana mastikeun Allah amrohu kana parentahna Allah roda tah nolak Allah atawa ngabalikeun Allah roda tah ngabalikeun Allah uqulahum kana pirang-pirang akalna itu zawil uqul wa waqa'at sareng tumiba naon ada anadamatu kana langsaan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami an Anasin katampi ti Anas. Idza radda di mana-mana ngamaksud anjeun antap ala kana yen migawe anjeun amron kana hiji perkara. Patadabbar tah kudu mikir-mikir anjeun akibatahu kana akibatna itu amrun. Paingkana mangka lamun bukti itu amrun khairon eta hade pamdi tah kudu nuluykeun anjeun. Wa ingkana sareng lamun bukti itu amrun teh syarron eta goreng pantahi tah kudu aeureun anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Ibnul Mubarak. Iza aradta di mana-mana ngamaksud anjeun amron kana hiji perkara fa'alika tah eta wajib ka anjeun bitu adati kana ngalaksanakeunana hatta yuriaka sehingga ningalikeun ka anjeun saha Allah Gusti Allah minhu tina itu amru al makhraja kana tempat keluar. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari. Idza aradta di mana-mana ngamaksud anjeun antazkuro kana yen nyaritakeun anjeun uyuba ghairika kana pirang-pirang kacacadan lian anjeun pazkur tah kudu nyaritakeun anjeun uyuba nafsika kana pirang-pirang kacacadan diri anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Rafi'i Imam Rafi'i. Idza aradta di mana-mana ngamaksud anjeun ayuhibbaka kana yen mika cinta ka anjeun insyaallah Gusti Allah pa baghid tah kudu mika bendu anjeun adunya kana dunya. Wa idza aradta sareng di mana-mana ngamaksud anjeun ayuhibbaka kana yen mika cinta ka anjeun saha annasu pirang-pirang manusia pama mangka ari perkara kan anu bukti imma indaka eta tetep disandingeun anjeun min puduliha nyatana tina leuleuyeuheun ma indaka pambidhu tah kudu masrahkeun anjeun kana ma ilaihim ka itu nas. Al khatibu an Rabi'i bin Hiras mursalan. Ida staiqozo di mana-mana hudang sare saha arrojulu hiji lalaki wa aiqozo sareng ngahudangkeun itu rujul ahlahu ka ahlina rojul wa sholaya sareng salat itu rojul sarta ahlu rakaataini kana 2 rakaat kutiba tah dituliskeun itu rojul sareng ahlu minazakirina tireng-rengan jalma anu areling kabeh lillahi ka Gusti Allah katsiran barina anu loba wa zakirati jeung pirang-pirang awewe anu areling. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Hibban an Abi Sa'id katampi ti Abi Sa'id. Idza staiqadha di mana-mana hudang saha ahadukum salah sahiji ti antara aranjeun min manamihi tina kulamna ieu ahad falyaqul tah kudu ngadua ieu si ahad alhamdulillahilladzi radda ala ya ruhi wa afani fi jasadi. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah allazi anu roda parantos ngabalikeun ieu ladi alayya ka kuring ruhi kana ruh abdi wa afani sareng geus nyageurkeun atawa ngaraksa ieu ladi ka abdi pi jasadi dina jasad abdi wa dina sareng idzinan ieu ladi li pikeun abdi bi dzikrihi kana eling ka ladi. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Sini an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah.
idastakaita di mana-mana ngarasa nyeri anjeun paldo tah kudu nyimpen anjeun yadaka kana leungeun anjeun haitsu tashtaki sakira-kira nyeri anjeun summa kul tuluy kudu ngucapkeun anjeun bismillahi kana lapad bismillahi bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah a'udzu nyalindung abdi biizzatillahi kalawan kamuliaan Allah wa qudratihi sareng kalayan kakawasaan Allah min syarri ma tina gorengna perkara ajidu anu manggihan abdi min waja'i tina panyakit kuring haza anu ieu sumarfa tuluy kudu ngangkat anjeun yadaka kana leungeun anjeun sumaid tuluy kudu ngabalikan anjeun zalika kana itu doa witron kalawan ganjil rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Tirmidzi Imam Tirmidzi an Anasin katampi ti Sayyidina Anas idza asoba di mana-mana keuna ahadakum kasalah saurang ti antara aranjeun naon musibatun musibah fal yakul takudu ngucap ieu ahad inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kana lapad inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inna lillahi inna sayaktosna abdi sadaya lillahi eta tetep kagungan Allah wa inna sareng sayaktosna abdi sadayana ilaihi ka Gusti Allah rajiuna eta anu baralik kabeh Allahumma ya Allah indaka eta tetep di hadapan Gusti ahtasibu ngaraksa karana Allah abdi musibati kana musibah abdi Pak Jurni tah muga ngaganjar Gusti ka abdi fiha dina itu musibah wa abdilani sareng muga gagentosan Gusti ka abdi biha kana eta musibah khairon kana leuwih hade min hatina itu musibah rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sah Ibnu Majah an Abi Salmah katampi ti Abi Salamah Idza asbahtum sareng di mana-mana manjing subuh aranjeun atawa isuk-isuk aranjeun faqulu takudu ngucap aranjeun kabeh Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masyir Allahumma ya Allah bika ku Gusti asbahna manjing subuh abdi sadayana wabika sareng ku ka Gusti hungkul amsayna manjing pasosore abdi sadayana wabika sareng ku Gusti nahya hirup abdi sadaya wabika sareng ku Gusti namutu bakal maot abdi sadaya wa ilaika sareng eta tetep ka Gusti almasyiru ari pangbalikan rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Ibnu Majah an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah wallahu a'lamu bissawab